ampun nun palun amit ampun karumuhun ka Gusti Nu Maha Suci kahandap kasang batara kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari nagagini batara pangraksa jagat batari pangjaring negeri batara pangraksa jagat pangeran anu kawasa batari pangjaring negeri nya Gusti Nu Maha Suci rumuhun papayung lemburnya Gusti Nu Maha Agung pangjagakeun pangriksakeun saweputu anu aya di ieu dusun pepedan pada khususna Selasari pada umumna patani sing pada mukti padagang masing sarenang pagawe sing simpe hate kaum buruh ulah raripuh amin doa sakaya seniman ulah muriang sing pararayu pagawe sing simpe hate jauh tina barebedan amin nah. Padagang masing sarenang ulah arek tarimul hutang anggur sing timul kauntungan sadayana nu dagang sing pada senang ulah arek timul hutang amin ya robbal alamin kakidul kasang rumuhun kawetan kasang batara kakulon kanu ngadongdon kakaler nu ngabareres karuhun karumuhun kasang rumuhun Nu Maha Ruhun pangapingkeun pangjalingkeun pangjagakeun pangriksakeun sadaya seuputu umumna di desa Selasari salamet Bapak Kuwuna salamet Bapak BPD na salamet sadayana para padamana ditebihkeun tina panyakit diangangkeun tina kasusah dijauhkeun tina kabingung dibebaskeun tina hutang amin ah numpang tarik numpang gedena hutangna amin ampun nun paralun kapara luhur Sunda kapara karuhun anu geus nyata teu aya di kieuna amit amit kada demit amit kanu demit amit kanu maha demit ari demit eta nu gaib nu teu kaciri ku panon lahir ari anu demit eta nu ngabogaan gaib ari nu maha demit eta nyaeta Gusti Nu Maha Gaib kade teu kenging selepas persepsi nu pina pangapingkeun pangjaringkeun bangjagakeun pangriksakeun salamet di kaler di kidul di kulon di wetan sadayana waluya nu di daratna walagri nu di caina salubur nu di luhurna karuat para pajabatna sarehat para rakyatna amin pamungkas rajah pamunah nyorang kana paripaos ageng anu disuhunkeun alit anu disangakeun alit anu disangakeun mun urang menta ka Allah sok rupa-rupa pamenta ari kana panitahna sok pada leleda contona bae salat nu 5 waktu kadang-kadang nu 5 teu kajalankeun kabeh kadang-kadang anu 5 nu hiji kajalankeun nu 4 melayang teu we digadekeun meureun 4 waktu teh kitu. Amit ampun amit ka para nabi ampun ka para rasul ka para anbiya para aulia para pawaris aulia sadayana mudah-mudahan ageng anu disuhunkeun alit anu disangakeun harepan di sadayana salamet anu diseja salamet anu diseja ruhun turun bayu rahayu bayu panyiliran urip
pangayoman sukma Bayu jatini walagri bayu mawat kawan yan rep sirap jiring sumanding mandepun urut jantung dituri musik batin ulun raja pamunah munah lemah munah langit nirmala sedama lela Ari bahasa ahung eta kalimat buhun upami disampurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad eta Allahu mungka Allah urang nyuhunkeun mungka Allah urang nyaranekeun kana sagala hal perkara cager beteung waras badan ti isti peuting waras ti beurang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin pamungkas raja pamunah rupina urang sadayana teh ngagaduhan hiji sumpah suci anut moal hade lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang nyaeta kalimah syahadat anu kawarti syahadat tauhid kalayan syahadat rasul sumangga urang sasarengan maoskeun kalimah dua syahadat pikeun nganyar-nganyar kaimanan urang kanu kawasa bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cak natar nyalalakon kasmaran picaritaeun. Tiluhur sausa pramutihan nafsa nyebas dampal paralun narutus gunung palias narajang alas hapunten anu kasut. Qad masofa wadah makadar billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum